Pamirsa sadaya masih kena sasaran sarang carsu pakai tina acara dan naon baru aya kieu geus cinutrung di wangi teh. Aing geus bararusing buku teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena biasa ketepang dangu deui biasa sasarangan deui sok sanes mung di Jomantara ngalangkungan channel Carsun Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang teraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna uludug nu jadi sabab karya Carsun Bakekok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-44 natangkesannya. Mudah-mudahan kayana ieu acara dongeng teh sing ngajantankeun panglipur kalbu panggeberah manah hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayatna disuklakna disiklukna nu sabisa mimikat cinta tur mikaresep kana seni budaya Sunda etang-etang memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra-mitra kumaha dararamang dina dinten ayeuna nuhun pisan pamidamang mah eta pisan anu diharapkeun siang sinareng wangina atuh kanu nuju teu damang galingking panas tiris mudah-mudahan segala panyawa tasik ngaleng-ngaleng diangkat ku Allah Subhanahu wa taala tur didamel di sabihara-bihari kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina ginanjar kawilujengan sing disehatkeun salalawasna dipanjangkeun yuswa ditambihkeun rezeki tur digampilkeun dina sagala urusan ananya. Mitra-mitra sepertinya kolong tinggal waktu satunya mangga orang dilajengkeun ieu dongeng Sunda teh namung satu acana urang disuruput heula kopi nanya seperti biasa. Mangga dilajengkeun dangu. Mangga atuh dileuweut ieu kopi mohon kopina. Mun susi mangga nuhun. Ceuk arti harita beri imut kaglenyu. Tampaknya Mohon mangga. Ieu anu kieu pan. mohon atuh. Harita susi neuteup ka Ardi maling-maling ngereret ceuk pikireunna Ardi teh memang hiji jajaka anu sampurna di mata manehanana. Tina sagala omonganana anu sopan lentong ditingali tina beungeut. Ardi boga beungeut anu memang kaasup gandang awak jangkung gede sedengkeun tangtunganana kaasup jangkung. Tegung silila harita indungna anu tita tadi aya di dinya. Anu neuteup ka Ardi kareret ka Susi. Sanes kitu ari yang Ardi teh naon direktur di dinya nya Susi. Mohon mah janten Kang Ardi teh nya kasebutna gaduh jabatan strategis mah di dinya teh. Kang direktur anu tos lami dialihkeun janten gentosna ina Kang Ardi. Ih atuh meuni bagjana keranan. Kang Ardi mah meuni saya pisan atuh. Ceuk indungna karasa kataji ku omongan Susi. Sedengkeun Ardi barang ngadengekeun kitu manehna mah rasa bunga jeung siga anu atoh biasa we. Paromanana teh
nemongkeun paroman anu handap asor sanajan manehanana boga kadudukan anu memang jelas strategis di perusahaan. Eta mah pedamalan biasa-biasa wae ibu, sami wae lah. Abdi karyawan itu karyawan itu. Oh, nah kitu nama, tapi kapanan karyawan. Seperti Susi kan karyawan. Sedangkan yang Ardi mah kan memang karyawan, tapi kan karyawan oge eta mah anu mimpin perusahaan. Iya Ardi imut ngagelenyu. Susi oge harita neuteup wae ka Ardi. Bangun anu mung lesot tina teuteupannana. Memang Susi kahiji wanoja anu memang kasebutna geulis rancunit. Wanoja pengawakan jangkung anu memang tina pakaian oge kaasup seksi maklum di kantor Susi teh sekretaris. Ardi pok ngomong deui bari ningalian jam. Duh, ieu teh sanes teh kirang sono atuh Susi. Pugu pada nepangan kana rencangan ieu teh priyogi pisan. Bade ka mana deui atuh? Eta ka Bojong Soang. Nyang kewe atuh meuni engal-engal teuing. Ieu pugu bili ngantosan. Mohon atuh Kang. Engke deui. Da ti dieu ka Bojong Soang mantun teu lebih ieu. Oh ayeuna kitu nama. Tapi bili ieu ngantosan ieu tos lami teuing panginten. Akang kapan janjina mah tadi ieu teh. Ceuk Ardi harita bari siap-siap arek cengkat Susi neuteup. Ih, name oge kayak gitu Kang. Oh sanes waktos lah akang ka dieu deui insyaallah nya. Ceuk Ardi harita bari imut ngagelenju. Ardi harita ngajak sasalaman ka indungna Susi. Nya atuh kitu mah. Tah mangke deui meuni akara gekek atuh Jang Ardi. Mun sanes waktos Bu, insyaallah ka dieu deui abdi. Ayeuna mah nuju aya kasibukan heula, nuju aya priyogi heula ieu teh. Ceuk Ardi harita bari cengkat. Sanggeus pamitan kanu jadi kolotna, Susi nganterkeun nepi kana gerbang. Kolotna oge harita ningalikeun tina kaca di jero imah. Tina hate kolotna pok ngomong, Eta budak teh meuni kasep deui jangkung. Tur kadudukanna oge meuni alusna keranan. Tapi nah make motor sugan teu make mobil. Meuni lebar. ceuk indungna harita. Bari ningali kana motor bututna Ardi. Yakin kitu si Susi teh eta teh direktur. Nya direktur make motor butut kitu nya. Ceuk indungna harita. Bari nyepengan kana dadana. Asa percaya teu percaya ka Ardi anu nyebutkeun ceuk Susi direktur tapi memang dina hal kendaraan jauh dina kata sampurna. Memang Ardi ti imahna oge ku kolotna malah titah make mobil. Tapi Ardi leuwih milih keneh motor daripada mobil kajenting eta motor teh motor butut. Ardi teu hayang nemongkeun keagungan, teu hayang nemongkeun yen manehna teh saurang direktur. Ardi es tuning jalma anu tetep sederhana, tunggu teu gumede jeung sajabana sanajan manehna boga detail anu memang hebat. Kadudukan anu luhur teu dijadikeun angkuh ku manehanana. Ardi tetep dina pamadeganana yen manehna jalma biasa anu sarua
jeung batur. Ngan beda milik, beda nasib gitu cek pemikiran Ardi. Susi nganterkeun nepi kana lawang gerbang. Samameh init Ardi geus ngahirupan motorna. Susi nyampeurkeun. Kang, eh, tong kapoknya ka dieu. Ardi ngaderet. Kapok kunaon memang gitu. Nya, pilih kapok we. Berarti disuguhan. Cek Susi bari imut. Ih. Pami akang teu aya waktu sanes mah. Teu aya tujuan karerencangan. Tangtos akang lami di dieu. Betah. Namun ayeuna mah akang teu tiasa kumaha atuh da. Insyaallah sanes waktu Susinya. Mohon Kang. Ardi harita ngageleyeungkeun motorna sageus pamitan ka Susi. Susi nangtung tepi ka Ardi teu katingali kahalangan ku mobil-mobil anu sakitu loba. Sageus kitu Susi ngarenghap terus nutupkeun di gerbang asup ka jero imahna. Kasampak indungna keur nangtung dina kaca bari neuteub ka jalan. Ningali Susi asup indungna harita gek diuk dina kursi nya kitu di Susi. Pok indungna harita ngomong. Susi, yakin eta teh direktur di perusahaan Susi. Mohon Bu, emang kumaha kitu? Lain eta geuningan make motorna. Asa teu ngayakinkeun Ibu mah. Motorna mun dibutut kitu deui. Susi imut. Emangna Bu, kadudukan teh tiasa tingalikeun tina kaayaan kitu. Sanes kur Ardi anu sok kawas kitu tada seueur barang nginten jalmi nu kadudukan tinggi tapi kur tibah make sapeda. Nya da sakitu nama. Tapi asa teu pantes we. Kadudukan tinggi eleh ku karyawanna. Susi oge panan ke kantor kadang-kadang make mobil, kadang-kadang make motor. Lain direktur teteh kur sekretaris. Ari Ardi kur tiba make motor, jeung motorna teh deui butut. Indungna bangunan teu panuju. Ibu mah meuni diaya-ayakeun wae nyawiyos we atuan. Memang geus kitu panginten kahoyongna. Indungna hadir teu ngomong deui. Dina hatena rada mudenghal. Kahayangna mah nu nganterkeun ka Susi teh make mobil BMW halus, lain motor butut anu rajut, anu katingali ku batur jelas sigar teh lain potongan jalma anu kadudukan tinggi. Susi ngarenghap ningali indungna kawas kitu. Dina hatena Susi ngomong. Si ibu ningali harta panginten ureunan. Padahal mah geus jelas-jelas Kang Ardi teh hiji jajaka anu cek aing mah sederhana. Sanajan manehana boga kadudukan luhur tapi teu daekeun angkuh. Coba lamun batur. Karena naik saeutik oge pangkat. Geus kumaha. Tapi Kang Ardi mah biasa weh. Aing kalah kabangga manehana. Cek Susi harita. Bari nangtung terus ngaleos tinggalkeun indungna anu keur diuk dina kursi bari ngahulang. Susi ngaleos ka kamarna nu maksudna arek bebersih lantaran tadi memang can sempat mandi. Ari Ardi harita nyemprung ka bojong soang. Lantaran tadi boga janji jeung babaturanana anu tangtu geus narungguan kitu cepikeun Ardi. Sanggeus nepi ka parapatan bojong soang, Ardi ngabelokeun motorna ke belah katuhu anu arek arah ka Baleentah. Teu jauh ti dinya aya imah dina deukeut jembatan anu cukup gede.
Ardi ngasupkeun motorna ka jero gerbang, dibukakeun sorangan. Lantaran Ardi geus teu asa jeung jiga ka keluarga nu aya di eta tempat. Katingali harita aya 3 pemuda anu keur darariuk dina teras. Barang rong heap Ardi langsung eta pemuda nararangtung bari ngaromong. Ditunggu-tunggu tiap tadi euy. Kakara datang di mana wae tuh. Biasa we macet atuh. Geus kadarieu can baturip. Ceuk Ardi harita bari nyetanarkeun motor. Terus nyampeurkeun ka baturanana gek tiuk. Nya teu puguh urang keur ngadagoan ieu teh. Cenah tadi teh rek ka dieu halangan heula. Eta mah biasa meureunan lah. Biasa naon? Biasa meureun mawa kepengna. Ceuk Ardi harita. Naon teh? Mau kabogohna meureun. Ingat tuh. Ardi harita ngobrol jeung babaturanana tiluan. Kaopat Ardi. Geus kitu nu saurang ngaleos. Bari mawa minuman botol dibikeun ka Ardi anu katingali haus. Sanggeus di tampanan Ardi muka tutupna leguk nginum jika nu haus beak satengah. Babaturanana harita sareuri. Kunaon jiga anu capek di? Puguh capek urang kieu teh. Lain kieu. Sabenerna mah urang nelpon ente teh. Naon kumaha kitu? Dina malam Kamis, dina malam Kamis teh urang aya acara euy. Acara naon? Biasa. Biasa teh kudu jelas biasa-biasa naon gitu. Nya acara nama urang terek tunangan gitu. Rek tunangan geuning payu. Sia ceuk Ardi harita bari seuri. Emang meunangkeun urang mana gitu? Nya di awewe urang mah meunangkeun teh urang bale endah. Urang bale endah. Ke. Ardi harita ngaranjug lantaran ngadenge babaturanana meunangkeun urang bale endah. Urang bale endah. Ulah mananya? Deket pom bensin pokona mah. Emang kunaon kitu? Nu abuh di dinya? Henteu. Ceuk Ardi harita saeutik gugup. Lantaran yakin kabogohna babaturanna teh pasti wawuheun ka Ratna anu sok sering kumanehan datangan. Meureun aya nu wawuh di dinya meureun. Eueuh nu wawuh di dinya mah pernah teu lah ngamekeun listrik di dinya. Ceuk Ardi harita teu balaka yen manehna boga kawuhan anu ngaranna Ratna. Tadina poe Senen teh urang teh mentak nya ti ayeuna ente titah ka dieu teh lina naon. Hiji urang minta bantuan. Ya bantuan sagala we lah. Gitu. Ya siap lah. Samampuna urang pasti ka dieu ngabantu lah. Ceuk Ardi harita. Omongan terus babaturan Ardi harita aya sawara urang dararatang paneuri anu siap jeung Ardi ngabantu kana jalana acara tunangan babaturanana. Sanggeus sagalana beres di dinya sabada magrib Ardi harita mulang balik ka Muhammad Toha nyetana ka imahna. Tegung silila Ardi harita geus tepi ka Muhammad Toha nyetana ka imahna. Motor diasupkeun ka pakaranganana. Lampu imahna geus cararaang. Panto kebenaran muka. Ardi rurat tereret someh asup. Aya saha ieu teh? Panto muka biasana ge wayah kieu teu muka ieu teh kumaha saha ieu? Ceuk Ardi luha loho ka jero. Barang ditingali
Tetela di jero teh aya tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ardi asup terus ngareret ka hiji tamu anu keur diuk. Ardi hare-hare we sabab teu pati wawuh ka eta tamu teh saha. Ardi kebat ka kamarna teu loba omong sabab wawuh eta tamu teh pastina oge meureun kanu jadi kolot. Senggeus aya di kamar gek diuk dina sisi ranjang. Ardi encan cucul-cucul ieu pakeanana. Ardi ngadon ngahuleng nginget-nginget kejadian cikeneh. Manehna nganterkeun Susi. Susi. Memang Susi teu bahager, jalmana geulis, rancunit. Omonganana sopan. Jeung baturan aing rek kawin deui menangkeun balee urang baleen anu tangtuna meureunan pasti aing kudu nganter ka baleen mun kitu mah meureun. Ceuk Ardi harita. Tegung silila kadenge indungna ngageroan. Ardi, Ardi, Kumaha mah? bisi rek dahar di dieu. Nya mah. Ceuk Ardi harita bari gentak muka pakaianana cucul-cucul ganti ku kaos oblong jeung celana pondok. Sanggeus kitu Ardi indit ka dapur. Terus mukakeun dahareun dina meja makan. Tetela geus disiapkeun dengan sangu jeung sangguna pikeun Ardi dahar dina sore harita. Pemirsa kaum dangu sadayana. Dina poe isukanana Ardi geus biasa gawe. Sageus beres gawe Ardi balik. Tapi di tengah perjalanan Ardi ngeureunkeun motorna. Aing teh kapan arek meuli buku ieu teh. Aya anu perlu ku aing dibaca. Meuli buku heula we mumpung masih kena beurang ye. Cek Ardi harita ningali jam tangana anu waktu kakara jam 2:30. Aing ka alun-alun Bandung rek meuli heula buku ye. Cek Ardi harita bari ngaleokeun motorna ke belah kenca nyemprung nuju ka alun-alun kota Bandung. Sageus aya di toko di alun-alun kota Bandung, motor Ardi diparkirkeun di salah sahiji toko buku. Ardi asup ninggalian buku-buku anu rek dibeli. Buku rilingan lumayan lila. Harita Ardi ninggalian buku. Teu dikanyahokeun ku Ardi. Di satukangan Ardi harita aya hiji wanoja anu nangtung bari neuteup ka Ardi. Kang Ardi, nah Kang Ardi ti dieu. Ceuk eta wanoja. Bari terus nyampeurkeun ka Ardi anu keur ninggalian buku. Barang Ardi harita malik. Ardi kacida kagetna tur ngaranjug. Sabab eta wanoja nu aya di gigireunana nu rek katabrak ku manahanana. Tetela geuningan Ratna. Ratna? Nah geuning aya di dieu. Kang Ardi, bade peser buku puguh.
Kang Ardi geser buku oge. Mohon iya ya bukuna. Cek Ardi harita bari nemongkeun buku. Oh, Ratna neuteub seukeut ka Ardi. Bari miliaran buku naon? biasa we Kang Ardi. Cek Ratna bari ngareret kana rak buku anu aya di dinya. Terus nuju ka salah sahiji tempat. Kang, antosan sakdapnya. Mohon Ardi nangtung neuteub ka Ratna. Dina hatena aya rasa ratug. Sebab waktu harita Ardi teu tulus arek nyampeurkeun ka Ratna. Ratna, kunaon hate aing lamun papanggih jeung Ratna tiba-tiba ratug. Ardi anu masih kena neuteub ka Ratna. Anu harita geus balik deui nyokot buku. Entos Kang. Ayo urang akang bade miser di naon atuh? Entos akang mendapar yuk iungkul. Oh, mun atuh. Ceuk Ratna harita nyampeurkeun ka kasir anu aya di dinya. Ratna ngobrol jeung kasir. Barang harita rek ngaluarkeun duit. Ardi geus ngaluarkeun duit leuwih teu heula. Ratna, naon wae atuh? Ieu hungkul. Mohon Kang. Ieu sakantenan wae teh sareng akang. Ih, ieu ge haya Kang. Teu ieu sakantenan. Ceuk Ardi harita. Sanggeus puguh kitu mah Ratna eleh-geleng. Cereng Ardi mayar. Sanggeus beres. Pok Ardi harita ngomong. Mereka teras ke mana? Teras uih wae. Ratna tengah jawab. Karon gep harita nyepeng kana leungeun Ardi. Sanggeus keluar di toko. Ratna pok ngomong. Sorana anu rada semudareuda harita neuteub gede ka Ardi. Ratna puntennya. Oh, emang kapunten kunaon? Ceuk Ardi harita beri kerung. Tangtos akang ku jiwa. Sewaktu harita. Oh, henteu. Teu naon atuh Ratna? Emang kumaha gitu? Oh, leresna. Tos lah teuing dibahas. Tos we nuntos mah. Ceuk Ardi harita anu rada teu hayang ngadenge naon-naon ti Ratna. Ratna, akang marupina mah kada engal-engal ieu teh. Toyo ngobrol heula sareng abdi. Akang teh name damel ieu teh. Ratna neuteub. Dina hatena aya rasa hayang cerit-cerit. Lantaran Ardi jigah anu teu meredulikeun manehanana. Yakin toyo ngobrol sareng abdi. Ardi neuteub. Ari hoyong ngobrol sama hoyong itu teman. Akang teh terus terang we. Sauhina damel. Akang ngerasa ibarat mun asa ringsek ieu. Cek Ardi harita bari ngagibegeun awakna. Nandakeun badana asa ringsek. Kang Ardi. Akang Rata harita ngecelakeun Cipanon. Ardi ngaderet. Ratna,
Kunaon bet nangis? Kenapa Kang? Di Akang hoyong ngadangukeun obrolan Ratna mah. Mangga atuh Kang. Diajak angkat. Ceuk Ratna anu mihlaan Ardi ngeleos. Ardi barang ningali kitu hari tengah jiwang leungeun Ratna. Kep Ratna ditewak. Ratna ngeureunkeun awakna terus ngareret ka Ardi. Ratna, kunaon geuning? Punten Kang. Ratna bade euih. Ceuk Ratna harita. Bari ngepeskeun dengan Ardi. Ratna harita ka parkiran gagancangan. Ari Ardi kudu sakadar bisa nangtung